lamun teu sabar tawakal dibarengan gede hate ngalakonan perjalanan ku lobana halangan pikeun ngangkat jeung ngajungjung darajat bangsa sorangan. Tapi Munggu Maha Suci dina masihan lantaran sakitu kuring teh bodoh asa gampang hartina maklum kabeh geus aya di badan sakitu terang nyata tanggal hiji bulan Mei wena dina Jumaat ninggang pasaran Kaliwon ngitung Masehi tauna 1000 jeung 87 lalang kumanana. Sim kuring kadunya lahir gitu saur indung bapa nu nyaksian lahir batin nu wajib dipercayana ku sim kuring sorangan berwajib dipanjang kunjung di dunia duka akhirat. Mei teh pangeling-eling tanggal bulan kalahiran ari tugas anu tangtos nya eta kartawinata ngartakeun kuwinata nepikeun kahasil maksud hasil tina perjalanan. Di Purwakarta mimiti karta di zaman baheula Bandung anu jadi hate Bandung anu kawasa rasa anu nyaksian ayana Gusti nu wujud nu wajib di pangeran. Kebon jatina pamanggi nu nyataku perjalanan melak hade buah hade kumaha asal purwana nya temen nemenan buktina ari geus wujud kusim kuring kalakonan. Jumaah poe nu suci Kaliwon pasaranana tanggal timbul aya hate 17 kasasama September sasih salapan tedak wali Maha Agung salapan etanganana. Tahun anu kapi eling
1000 sareng salapan ratus punjulna sayaktos 27 nyata di Subang Purwakarta Cimerta nyangaran kampung Ileleuy ngaran walungan tengah poe sisi cai caang padang narawangan aneh make ayah hate cai dihitung lobana di barung kaheranan mikiran cai ti gunung asalna ngan sing karecangan tapi palidna kahilir sakur anu kaliwatan boh sawah atawa kebon walatra kebahagiaan tapi teu saat-saat malah samemeh ka laut cai anggur ngagedean kersana nu maha suci kusim kuring di pikiran kapikir asa nu gelo kadenge aya suara tapi taya jalmana kapuring mere pitutur Purwakarta Nusa Nyata Karta tentrem hate kuring ulah sok make hitungan lamun arek mere mawe cileleuy kudu turutan ci cai kahirupan teu eureun tutulung sapanjangna perjalanan kamurahan maha suci saestu taya surudna kanu goreng jeung nu hade tanggungan sewang-sewangan sing leuleuy migawena ulah kaburu ku nafsu matak goreng balukarna Cimerta mertakeun diri kahirupan katentreman Subang ge nya kitu keneh ngandung harti teu lumayan su teh hade maksudna bang nurutkeun galur karuhun bangsa pihar yeunana ari taun ngandung hati pranatan atawa tata hijinya Gusti yang manon salapan wali Gustina dua kecap tatandingan goreng hade handap luhur nulumrah di alam dunia tujuan sing pasti
kitu harti eta angka hiji 82 teh angka 7 panutupna ngajadi perjalanan sepanjang aya umur perjalanan acan tamat. Bun, kahayu.